Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda nu dimana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang danggukeun deui sareng sim kuring kang tile dina acara cerita Sunda tanapi dongeng Sunda nyaeta baris nuluykeun hanca carita nu katunda. Dina judul ning carita awewe kajajaden nu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita nu katunda. Pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarekeun kayaan alam pasosore nyatana kasarkum anu mana harita nuju aya di bumi na maana. Anu maksudna nyaeta tayalian rek ngabejaan sangkan dina peuting ke kedah waspada. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Tah gitunya papatah akang. Omat sararia kudu waspada. Nya hampura peuting ieu mah akang teh moal bisa maturan lantaran tunduh ti peutik kene acan sare. Tapi lamun aya nanaon mah gancang bejaan kaditu. Ceuk sarkum nyaritana dari pisan sarata di barandungan kuno tiluan. Mangga Kang, atuh nuhun kana sagelap peratosana. Teu kudu nganuhunkeun, geus jadi kewajiban akang atuh salah kulanceuk. Tah geus sakitu we lah. Ayeuna akang rek balik. Mangga Kang. Mak. Mamah di dieu we nya maturan titin ulah ka mamana. Ceuk sarkum bari neuteup ka maanah indungna. Nya mama rek di dieu we da melangkah orok. Ujang mah kaditu jik bae rek balik mah. Jeung deui karunya ka Nyi Sawitri sorangan di imah. Nya mak. Ayo atunya. Teu loba dicarita. Sanggeus amitan maharita kene sarkum tuluy ngaleos balik deui ka imahna. Kocapkeun peutingna mitra Kirawanci sabada Isa. Sarkum jeung bojona keur dariuk bari ngobrol di tengah imah. Tapi kitu oge teu lila lantaran sarkum geus ngarasa tunduh. Panon karasa cepal hese dibentakeun. Nyai, akang mah geus tunduh ieu teh. Teu nanaon lamun akang rek sare teh heula. Ceuk sarkum tuluy ngarelek euy. Nya teu naon atuh Kang ari geus tunduh mah. Sok bae ka ditu geura sarekeun di kamar, ngobrol oge teu puguh ari jeung anu tunduh mah. Nya heug atuh. Akang mah rek sare heula ah, tapi bener teu nanaon lamun ku akang teu dibaturan. Hade ulah jadi ngambak. Nya teu nanaon Kang. Walon Nyi Sawitri jung sarkum nangtung sup ka kamar.
Goledag gedeng telila torojol bojona nyamperkeun goledag ngagoler gigireun. Kang geus sare. Ngos, Ah Kang mah menyaya anu sare nembalan. Yeuh Kang, lamun akang can sare, urang ngobrol heula sakedeung. sok atuh tapi rek ngobrol ke naon. Nya ngobrol ke naon we atuh bari nungguan pitunduheun. Sok atuh ku akang didengekeun bari peureum. Walon Sarkum bari jeung tunduh. Geus kitu Nyi Sawitri ngajak ngobrol. Ari mimitina mah nya didengekeun samalah Sarkum nembalan keneh. Tapi lila kulila mah reup Sarkum sare samalah kadenge menik kerek bakat kutibra. Ari Kang Sarkum diajak ngobrol teh kalah sare tapi teu nanaon. Ngarah aing bisa indi ti imah kalayan salse. Sok bae Kang Sarkum sare kadenya sing tibra. Kumpulkeun tanaga keur isukan, ngarah teu reuwas teuing lamun ngadenge beja si Sarah pae. Ceuk Nyi Sawitri cikikik seuri sorana ngirung mata kukurayeun. Panon kucap kiceup neuteup lalangit ningali cak-cak anu keur silih udag jeung baturna. Keur kitu kolebat rupa Nyi Sarah nembongan. Nyel atuh Nyi Sawitri ambek. Peuting ieu sia kudu modar Sarah. Ceuk Nyi Sawitri ngomong sorangan. Tapi kitu oge lalaunan lantaran bisi kadenge ku Sarkum anu keur sare gigireun. Tekung silila. Orejat cengkat gek diuk dina luhur kasur. Aya kana sawatara waktu lilana. Nyi Sawitri tuluy ngahuleng samalah karasa kayan harita beuki peuting. Sora jangkrik gaang jeung cari cangkas reang di sarada patembalan di pipir imah. Di kajauhan kadenge sora kohkol ratok patembalan ditakol kuno ngaronda. Anu memang harita geus mimiti ngalider ngurilingan lembur ngajaga keamanan. Tah anu ngaronda geus mimiti ngaridar. Berarti kayaan geus peuting. Tapi geus jam sabaraha ieu teh? Red Nyi Sawitri kana jam dingding anu ngagantung dina tembok. Katempo jarum jam geus nunjuk kana jam 10:30 peuting. Kakar 10:30. Adena make sakedeung deui. Ngarah urang lembur geus sarare. Moga-moga peuting ieu mah usaha aing bisa hasil kalayan nyogemakeun. Goledag Nyi Sawitri ngagoler deui reupeureum tapi teu sare. Sabab harita keur nungguan waktu anu hade pikeun kaluar ti imah. Gancangna carita. Waktu sajam geus kaliwat. Nyi Sawitri nguniang cengkat, juru turun tina ranjang koloyong leumpang kaluar ti kamar. Serog ka patengahan jenang tung bari rarat reret. Waktuna geus cukup ayeuna mah. Sarah, daguan aing. Sakedeung deui aing baris datang pikeun ngalanyawa sia. Nyi Sawitri nyikikik seuri geus kitu koloyong leumpang muru kana panto. Tekung sirila geus nepi kepoh panto ditiup sapada harita panto muka. Geus kitu gebruk panto nutup deui ku sorangan cara tadi. Jerut Nyi Sawitri turun kaburuan, teu miceunan waktu langsung ngagibegkeun awakna sakali. Saharita jirimna anu geulis leungit, jeleg robah jadi siluman kelong bodas anu kacida matak pikasieun. Geus kitu blesat ngapung ka awang-awang, dibarengan ku sora angin anu dumadakan ngaguru handaruan. Pating saleor asa minuhan kasakuliah lembur. Keur kitu ujug-ujug cungungung sora anjing babaung meuni malawung, ditema ku sora manuk jurig anu pating kareak di sarada siga anu ngajajabkeun siluman kelong, anu keur neangan mangsa saurang jalma nu baris diserot getihna. Mitra kaum dangu. Siluman kelong tuluy kakalayangan. Mata nanu bolotot gular giler kahandap kawas heulang rek nyamber hayam. Tekung silila tuluy nyirorot kahandap. Cele nangtung hareupeun salah sahiji imah anu kawilang pakarangan lega jeung raresik. Kaayaan di dinya rada caang ku cahaya lantera anu digantungkeun dina panyaweran. Ari eta imah. Tayalian ti imah Nyi Sarah
ditinggal Abah Ijon bapana. Kitu deui tatanggana nu dareukeut geus eueuh anu nyararing. Sakabehna geus sare tibra, samalah teu kadenge sora batuk-batukna acan. Anu kadenge teh lintang ti sora sasatuan leutik anu ilahar di saradawan Cipeuting. Dina kayaan kitu, siluman kelong bodas ngabadeganang tung mata anu bolotot mencerong ngawaskeun ka jero imah. Anu katempona caang ku cahaya cempor anu digantungkeun dina bilik. Sarah, Sarah, nyaring, nyaring, gawat si laing nyaring ye aing geus datang. Hanaang yang nyerot getih sia. Ceuk siluman kelong ngomongna ditungtungan ku serinyi kikik matak sieun, sarta geus pasti matak ngahudangkeun bulu punduk jalma nu ngadenge. Kocapkeun Nyi Sarah anu aya di jero imah. Harita teh keur tibra sare, tapi ngadadak ngorejat hudang lantaran kadenge aya anu ngageroan, samalah siga ditompokeun kana ceulina da puguh sorana jelas pisan. Ae nah dedenyan teh aya anu ngageroan. Tapi saha wayah kiwari anu ngageroan aing? Nah ngimpi kitu aing teh. Nyi Sarah ngomong sorangan, bari ngadedengekeun kayaan di luar. Sakedapan Nyi Sarah jempe sora anu ngageruan can kadenge deui. Ah nya ngimpi meureun aing teh. Da geuning ditungguan teu kadenge deui sora anu ngageroan teh. Da geuning ditungguan teu kadenge deui sora anu ngageroan teh eueuh. Ceuk Nyi Sarah, goledag ngagoler deui reupeureum tapi tekung sirila geus ngong deui aya anu ngageroan. Sareta jelas sora awewe tapi ngirung. Sarah, gawat keluar. Ya aing aya perlu. Gawat keluar Sarah. Ae. Tah kadenge deui anu ngageroan teh. Tapi sorana mah kawas sora awewe. Tapi saha? Teu apal kana sorana jeung deui geuning kitu ngirung. Nyi Sarah ngagerendeng ngomong sorangan. Sareta dumadakan hate pating sareblak teu puguh rasa. Sora anu di luar mampu ngaruntageun jajantung. Kaayaan harita robah karasana jadi keung jeung geuman kawas di astana. Sarah, Sarah, gawat sia keluar montong aja dong wae. Yang aing datang geus teu sabar hayang amprok jeung sia. Ceuk siluman kelong anu aya di luar. Ngomongna ditungtungan ku serinyi kikik. Rei bulu punduk Nyi Sarah muriding asa karandel pating sariak kana sakujur awak. Keur kitu cungungung sora anjing babaung deukeut pisan. Keak, sora manuk curik di sarada ngurilingan suhunan imah. Astagfirullahaladzim. Nah saha anu gageroan teh? Buah-buah lain manusia lantaran beda karasana jadi keung kieu. Ceuk Nyi Sarah teu ngomong deui. Goledag ngagoler gap kana simbut tuluy dipake muleun awakna nepi ka buni. Saterusna ngahep-hep handapeun simbut. Jajantungna beuki ratug kesang tiis ngopro tenenung dina tarang. Keur kitu ngong kadenge deui anu ngageroan. Sorana beuki bedas jeung jelas tapi aneh. Lantaran kadengena ngan ukur ku Nyi Sarah sorangan. Nyi Sarah nepi ka ngadeg-deg bakat ku sieun. Sarah, gawat sia keluar. Siluman kelong anu aya di luar terus ngageroan deui. Nya puguh bae Nyi Sarah beuki sieun. Boro-boro dae kaluar anu aya kalah ngadeg-deg awakna ngoprot ku kesang. Kulantaran Nyi Sarah teu kaluar wae. Nyel siluman kelong ambak. Kurang
wajar si Sarah mungun keluar. Ceuk Nyi Sawitri anu wujudna siluman kelong. Atana bolotot hurung biwirna anu jebleh teh kunyam kunyemapatkeun ajiana. Teu lila hiliwir aya angin leutik ngahiliwir. Tuluy asup ka jero imah ngaliwatan lawang angin samala terus asup ka kamar Nyi Sarah. Sapada harita, Nyi Sarah anu keur ngalamun manehna ngorejat hudang. Juru turun tina ranjang koloyong leumpang muru kana panto. Nya puguh bae Nyi Sarah heran teu ngarti kanu keur kajadian. Lantaran sukuna hideung ngalengkah sorangan. Aya naon ieu teh aing make leumpang sorangan. Ceuk Nyi Sarah kaget anu lain di kieuna. Sedengkeun sukuna tuluy ngalengkah sarata terus kaluar ti kamar. Serog ka patengahan kebat munu kana panto hareup. Sarah, gawat keluar. Anu ngageruan kadenge deui. Nyi Sarah geus nepi ka hareupeun panto. Leungeunna ngaragamang rek muka tulak. Tapi sabot keur kitu gap tak-takna aya nu nyekelan. Bade ka mana mak? Ngadenge kitu Nyi Sarah reuwas. Gilek malik ka tukang kasampak di dinya geus aya anakna Jang Panji nangtung tukangeun. Geuning hidep nyaring ujang. Muhun mak, pami emak bade ka mana muka tulak? Rek keluar Jang. Lantaran aya anu ngageroan ka emak. Walon Nyi Sarah bari rek muka panto. Teu kedah mak, saeuna mah emak teu kedah kaluar. Anu nembe nyauran sawios ku abdi bade ditinggal. Nah saha manehna teh? Ceuk Jang Panji ngahalangan kana maksud indungna. Tapi emah yang keluar. Geus ujang mah cicing ulah ngahalangan. Jawab Nyi Sarah keukeuh rek muka tulak. Siga aya hiji kakuatan anu teu katingali. Maksa sangkan Nyi Sarah kaluar ti imah. Ulah mak, sawios abdi anu kaluar mah. Ceuk Jang Panji bari ngahalangan panto. Red Nyi Sarah ka anakna panonna muraleng bangun anu ambak. Ningali kitu Jang Panji heran. Teg boga sangkaan lamun harita aya hiji kakuatan anu mangaruhan kana batin indungna. Awas Panji. Nyi Sarah nyentak ka anakna. Jang Panji kaget lantaran saumur hirup kakara harita disentak ku indungna. Da puguh Nyi Sarah mah salilana tara kitu. Astagfirullahaladzim mak. Istighbar mak. Mugi sing emut ulah sok pade kacandaku sakaba-kaba. Ceuk Jang Panji bari neuteup ka indungna. Sarta bisa ngarasakeun lamun harita aya anu teu beres. Di imah beda karasana asa keueung jeung geuman. Sing emut nah saha anu teu eling? Jawab Nyi Sarah panonna molotot. Kakuatan anu dipentangkeun ku siluman kelong anu harita aya di luar. Pangaruhna estuning gede pisan kana batin Nyi Sarah. Nepi ka teu sanggup ngalawan sok padahal. Nyi Sarah teh saurang awewe anu taat dina ngajalankeun ibadah. Tapi kekuatan siluman kelong memang lain lalawara. Mak, istighfar mak. Sing emut. Piraku salira emak dugi ka kapangaruhan ku anu teu pararugu. Enggal mah istighfar. Astagfirullahaladzim. Sok enggal mah istighfar. Kedah emut ka Allah. Ceuk Jang Panji nyontokeun istighfar sababaraha kali. Samalah terus gerayem babacaan maca ayat suci keur panyinglar setan siluman. Kepoh ditiupkeun kana mun-munan indungna. Leng sirah Nyi Sarah lieur koloyong kana kursi. Gek diuk. Mak, kumaha salira emut? Tanya Jang Panji bari neuteup ka indungna. Ingat mama, tapi naha make nanya kitu. Teu sawios mung narasungkul. Walon Jang Panji. Nya sabot keur kitu ngong deui kadenge sora awewe ngageruan ka indungna. Sorana ngirung mata kukurayeun. Sarah, gawat Jang keluar. Jang, tak aya deui anu ngageroan teh. Mama sieun. Ceuk Nyi Sarah jajantungna ratug beungeutna sepa bulu punduk pating puriding. Teu kedah sieun mah, sawios aya abdi. Tapi saha anu di luar teh Jang? Nah geuning sorana beda. Duka mak, da abdi oge teu terang. Mak antosannya.
Ayeuna abdi bade keluar dihoyong mastikeun saha manehna teh. Sarengna deui naon maksudna pang ngaganggu ka urang. Jang, lamun rek keluar kade kudu hati-hati. Ceuk Nyi Sarah mepelingan da puguh hariwang. Mangga mak. Bismillahirrohmanirrohim. Ragamang Jang Panji muka tula kolotrak berai panto muka. Jerut Jang Panji turun timah gebruk panto dipeundeuteun. Sedengkeun Nyi Sarah nungguan di jero. Jang Panji geus aya di luareun imah, barang ret kaburuan. Gebeg reuwas lantaran ningali tangtungan makhluk anu rupana bodas sakujur awakna buluan. Mata anu bolotot mencerong gular-giler matak sieun. Astagfirullahaladzim, ari eta naon? Ceuk Jang Panji sakedapan melohok mata simeuteun da puguh kaget. Tapi ras inget kana kajadian peuting kamari. Tete lah eta makhluk wujudna sarua jeung anu maling orok tea. Samalah Jang Panji inget kana lalakon anu dicaritakeun ku Pa RT. Lamun ayeuna di lemburna teh keur aya setan siluman anu sok nyerot getih manusa. Boa-boa ieu makhluk anu dicaritakeun ku Pa RT teh. Nya tapi lamun nurutkeun kana bentukna sarua jeung anu peuting kamari. Jang Panji ngagendeng ngomong lalaunan. Ari panon ngawaskeun ka eta makhluk. Teu lilapok eta makhluk teh ngomong sorana ngirung matak sieun. Mana si Sarah? Nah teu keluar. Tanya eta makhluk bari molotot. Rek naon ka indung kuring? Rek di podaran. Sarta rek diserot getihna. Jawab eta makhluk bari nyikikik seuri. Kurang ajar dasar siluman jahat. Manusia. Nyingka montong halangan kana niat aing. Teu bisa. Lamun sia boga niat jahat, geus pasti rek dihalangan. Walon Jang Panji bari taki-taki panonna mencerong ka hareup ngawaskeun ka siluman anu aya hareupeun. Lantaran bisi ngadadak narajang. Kurang ajar. Modar sia. Sabrut siluman kelong narajang. Jangjangna mebe rek ngagapruk ka Jang Panji anu harita keur ngajanteng nangtung. Ningali kitu rikat Jang Panji ngagiwar. Plos teu keuna gilek eta siluman malik. Lumayan geuning sia teh gableg pangabecus. Setan. Naon maksudna make rek ngalanyawa indung aing? Babanyit atah warah teu kudu lewat tatanya. Belesat siluman kelong ngapung ka luhur. Terus kakalayangan di awang-awang. Bener ieu siluman teh. Anu panggih jeung aing kamari. Lantaran manehna bisa ngapung. Kudu kumaha ngudagna? Aing mah teu boga jangjang. Ceuk Jang Panji bari tanggah ka luhur. Ngawaskeun ka eta makhluk anu harita keur kakalayangan. Tapi teu lila tuluy nyirorot ka handap, gancang pisan rek nyamber ka Jang Panji. Bakat kutarik jangjangna kadenge nepi ka ngahius. Alayang gapruk nyamber ka Jang Panji. Tapi hadena Jang Panji ti tadi geus waspada. Barang eta makhluk nyamber rikat ngelok plos teu keuna. Belesat siluman kelong hiber deui ka luhur. Wus sora jangjangna kadenge pating harius. Waduh, nyaan ieu siluman teh jahat. Ceuk Jang Panji bari tangga. Dina kayaan kitu ukur sakilap. Siluman kelong nyirorot deui ka handap mata anu bolotot buburilakan bangun galak. Seot, seot, seot. Nyambran kana awak Jang Panji. Tapi Jang Panji rikat ngagulakilekeun awakna, apeung lep dongko nyingka serangan lawan. Hiat, hap, het. Ceuk Jang Panji awakna jelung-jeleng ka kenca jeung ka katuhu. Rek ngajak ulin sia teh babanyit. Setan siluman. Sia wani montong hibar. Sok sia lawan aing. Ceuk Jang Panji nangtang. Sia wani nangtang ka aing. Nah, make teu wani. Pidang ngalawan setan. Jeleng siluman kelong luncat ngagapruk ka Jang Panji. Tapi saacana tepi sakilat Jang Panji ngayunkeun suku katuhuna. Hiuk, jebrot. Siluman kelong ngoceak matana molotot ka Jang Panji. Bareng jeung kitu barasat eta setan ngaluarkeun cahaya beureum tina kedua matana. Barasat jeleng Jang Panji luncat.
Jeger cahaya beureum milepas ka tukang. Dorok-dok tangkal buah penggas katiban kueta cahaya. Uguh Jang Panji reuwas. Astagfirullahaladzim, benar-benar ngabahayakeun ieu setan teh. Lamun kieu carana kudu dibawa indit ka tempat anu jauh. Ceuk Jang Panji ngomong sorangan. Jajantung naratug deg-degan palaur eta setan ngabahayakeun kanulian. Sanggeus kitu belesat lumpat ninggalkeun eta tempat. Montong ngejat kurang ajar. Ceuk Nyi Sawitri anu wujudna siluman kelong embung eleh. Geuwat ngabelesat hiber nyusul musuhna nu geus indit ti heula. Urang kocapkeun Nyi Sarah. Anu harita aya di jero imah, nya barang ngadenge di luar aya sora anu ngajeleger. Disusul ku sora tangkal ngadorok-dok puguh bae reuwas anu lain di kieuna. Hariwang ka Jang Panji anu harita aya di luar sarata Nyi Sarah teu nyaho naon anu keur kajadian. Ujang anak king, ya Allah, naha aya naon di luar teh? Ceuk Nyi Sarah bari rampang reumpeng teu puguh cagap. Keur kitu torojol ambu uneh nyampeurkeun ka tara bangun anu reuwas. Nyai, nah aya naon di luar teh? Kadengena siga aya tangkal peunggas. Leres ambu kitu kadanguna mah. Oh, tapi aya naon atuh? Tanya ambu uneh bari neuteup ka anakna. Duka ambu abdi oge teu terang jelas nama. Mung bae ayeuna si Ujang aya di luar. Nah, keur naon puting-puting si Ujang aya di luar atuh? Ambu antosan keun engke ku abdi dicarioskeun. Walon Nyi Sarah teu loba carita tuluy muru kana panto. Reket brai dibuka, jerut Nyi Sarah turun kaburuan. Tapi didinya taya sasaha kayaan sepi jempling taya anu kadenge. Ujang! Ujang! Nyi Sarah gageruan ka anakna bari nitenan kasabudeureun pakarangan. Jang Panji! Ujang hidup di mana? Nyi Sarah gageruan deui. Jajantung naratug deg-degan hate tagiwur teu puguh rasa. Hariwang anu jadi anakna sok inggis meunang balai. Antukna sirilik kaditu sirilik kadieu teu geunah cicing. Bareng jeung kitu torojol Kang Ipin nyampeurkeun, samalah dituturkeun ku Oding disusul ku sababaraha urang tatangkeun anu dareukeut. Aya naon Nyai? Aya naon? Ya aya naon Nyai? Tanya Kang Ipin jeung Oding reuwas. Ningali Nyi Sarah anu keur suralak sirilik teu daek cicing, kitu deui anu sajena ngarasa reuwas. Kang Ipin, Kang Oding anak kuring si Ujang eueuh Kang. Eueuh ka mana Nyai? Aban tadi di masjid panggil jeung Akang. Ceuk Kang Ipin heran kitu deui anu sajena. Nya ari sabada ti masjid mah aya Kang. Ngan ayeuna eueuh. Nah eueuh ka mana Nyai? Ulu geuning kitu tangkal buah peunggas. Nah aya kajadian naon Nyai bieu teh? Sabab tadi kadenge aya sora anu ngaceleger tarik. Nepi ka keur sare oge nyaring Akang teh. Kang Oding wayahna ulah loba wakata tanya. Hadena mah geuwat pangneangankeun heula si Ujang lantaran abdi hariwang. Ya heuh gatukeun ku Akang ayeuna rek diteangan. Tapi ka belah mana nya neanganna? Ka kulon, ka wetan, ka kaler apa ngidul? Ceuk Oding rada bingung lantaran anu diteangan teu apal ka mana leosna. Nya neangan mah ka mana wae atuh Kang. Anu penting mah anak kuring si Ujang kapanggih dina kayaan salamat. Ya heuh gatuh, Nyai majik bae asup deui ka imah. Hariwang ka ambu. Hae batur-batur. Ayu urang ini teangan Jang Panji. Heueuh ayu tapi mawa heula obor euy poek ye. Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi peratosan na wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.